naon bedana kuda jeung monyet? Kuda mah teu bisa naik. Mun monyet bisa naik. Salah, kuda masuk ditumpakan dipake balap. Ai monyet mah ditumpakan ku Aeli. Ah, kampret. Sirit. Gawat, Mang Cipus tinggalkan. Jir si kehet naringgakeun ka aing bebal teh nya lah. Karehet anjing ninggalkeun wajib. Karehet euy. Aing cimplung sia. Diletahkeun ku aing sia. What? Anjing goblok. Disuruh naon teh? Mang Cipus labuh. Yeay. Anjing kawalat aing. Goblok. Hareurewas bocah. Aing labuh di wae. Duh, anjing kali ini. Hah? Wah. Coba kieu itu. Aya tapi itu. Buah pinang. Heeh. Kalau neng. Mantap. Amis juga nama geus aramis euy. Neng gitu da kieu euy. Nya. Cing seperti dieu ki. Ih, mana tuh ki? Korek teka temponing. Bahasa geus magrib ieu teh. Nah, tuh dah itu pun pakai kacamata. Kacamata mana? Kita? Oh, heueuh. Ih, heueuh cangde euy. Oh, itu. Itu sekarang mah tuh. On gitu tuh. Ini kita. Ujian eta baki. Coba jalan tekan ki, cobaan. Kumaha orang tuh bisa turun. Naik tuh bisa, turun tuh bisa kayak ada. Yuk, aing Aing. Ayo Kang, orang dibancingkan ke balong. Ya kumaha orang naik. Udah kayak banjir betul gue. Keher deh jam. Keher, musuh di balong aing. Keher, kenal sia? Musuh di balong aing, bebal deh sia. Ini nu bogana. Cing, lauk ku. Goblok budak teh, mau dirasa sirik teh. Dulu san. Naon mana? Ki, ayo ngobrol ki. Heueuy, cang cimplung yuk. Oh no. Anjing, goblok. Aing tai aing digulai. Setan di jaman goblok beruat aing. Naon leh? Tas nuan tahu mang. Duh. Tuh am jangan tadi. Nya. Lah, duitan we. Sarek ngeuna dikipik we teh meujeuhna euy. Wah, abis kada butuh. Lah, geus duitan sok sabaraha? Wah, yang dahareun. Ih, dari mana?
Lah, si Bebel kalah ngalewas si Ken. Aing ngumpul main eueuh. Cakot ku aing sauna geran. Oh no! Hang, geus ngasaan buah jutaan. Tamat cengek Eli. Geus ngasaan kitu mah. Nih. Embung ani kitu lada kacida eta teh. Mana mang, amis kacida. What? Lada Eli eta mah. Rambutan kan belum ge amis. Oh Yuk, gerak. no! Mana Gran? Bah, naon nu dirasa di Shelly? Bah, anjing teh lada kacida. Manusia teh keur naon eta? Oh no! Keur naon ngapain teh teh jalma? Oh no! Keur ngobrol atau merkosa tangkal cau? Wah, Ha? geus teu balik ieu jalma. Wah, di sini loba pohon awinya ki. Iya. Andai saja jikalau andai kata ieu pohon awi deket imah, Amin. aing rek nyen kandang da kieu euy. Kandang naon? Kandang maneh kitu anggap emang anak bagong gitu. Goblok teh. Mang, jalung sarung. Euy, warudang euy. Ha? Redang-redang diharudung sarung siga jalma nu katirisan. Lah, emangna nu katirisan wae nu kudu di harudung sarung. Nu harudangin bisa kan harudung sarungnya kawas urang. Bebas. Ah, dasar gelo. Naon nu dirasa buah edan.